Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun baraya tepang dangu deui sareng pidangan dongeng Sundanya. Urang ngadongeng dieu, urang neraskeun hanca dongeng anu katuna kalayan ngabantu jajara carios prawira jawara wadalan pasantren. Ieu dongeng teh karangan Mang Nyalira sok sanaos dongeng masajan. Malah mandar janten hiburan. Atuh kabaraya anu satia manco kana dongeng Mang di mana wae ayana. Mugi sadayana aya dina kasehatan, lahir sinarangan batin, dilalancarkeun sagala rupinanya tong hilapi dojong, ditaroyalan tombol subscribe. Atuh mangge nganuhunkeun kanu parantos like oge komen. Mangga mitra, supados sajang kolong tinggal waktos. Urang sami-sami dangukeun kumaha atuh terasna ieu carita. Sok kabarayun sadayana. Nyajang, ayeuna nama urang teh riung ngumpulung deui. Mugi awe sing jadi hikmah keur urang mah. Salilana sakan eling ka Gusti Nu Maha Suci. Nya Pak. Kaayaan Jang Oli jeung Mang Oman teh atuh pinuh ku kabungah. Kabungah nanggeus hantik kagambarekeun ku basa. Da pugu kangaranan atuh anak jeung bapa bisa ngahiji deui. Bisa panggih deui sok padahal kapan. Kamari mah geus asa pamohalan. Kocapkeun sabada eta kajadian, sabada mulang Mang Oman di alam jin, atuh maninikeun jeung. Teteh geuning cenah Mang Oman teh masih keneh hirup, anu dikubur teh lain Mang Oman tapi gebog. Eyar atuh ka mana-mana, jadi bahan catur urang lemur. Nah nya kitu ece, lamun eta Mang Oman teh aya nu nyebakeun, nya sasat jadi tumbal. Enya jika nama dalamun kitu mah kajadianana pasti nyai geus aya nu nyebakeun, geus aya nu numalkeun. Kan bae ari ece mah boga sangkaan teh eta kajuragan dirja nyai. Da kapanan geus sering kabejakeun atuh loba pagawena anu paeh teu pupuguh. Masalah jika nama nu geus numalkeun teh eta juragan dirja. Enya ce jika nama juragan dirja tapi ayeuna mah geus wani nya numalkeun batur salembur. Nya kahade matakna nyai. Lamun diberena naon teh ku eta juragan dirja. Pon kitu deui ku pamajikan ulah daek. Bisi disewakeun bisa ditumbalkeun. Nya ce. Namung abdi mah miharep bakal aya mamalakna tah. Kulantaran kapan ka Mang Oman teh tiasa uih deui ka alam manusia. Da kumaha kitu nyai? Nya kapan cekolot mah cenah. Ce. Pama anu ditumbalkeun teh gagal. Pasti bakal marindas. Alah, nya nyai. Aku cuma didoakeun. Mudah-mudahan eta nya bangsa jin atawa silumanan anu dipujana teh sing amakeun takasi juragan dirja. Sina dicekek tuman. Paeh ge keur ece masuk gemak lah. Ngarah di lemur teh eueuh anu munjung jeung muja. Sasat jadi ancaman keur urang mah. Nya ce, ngan eta teu nyangka nya ce. Bet aya jalma anu haat nulungan. Nya nyai eta jalma teh cenah ngaranna teh Kang Jahir jeung Jang Prawira. Nya pasti duanan teh lain jalma samanea, tapi jalma anu boga pangabisa, jalma bisa. Kang ngaranan atuh kudu nulungan anu geus distumalkeun, lain perkara gampang nyai. Pasti kudu nyang hareupan sanagara. Nya bangsa jin. Nya ce cenah mah eta Kang Prawira teh masih keneh ngora. Nya kasep deh ce. Enya nyai ece ge terus terang kataji ku kakasepan eta Jang Prawira teh jeung deui sakitu sopana nyai, sakitu handap asorna. Cacak lamun ece masih keneh parawan mah ece mah bakal tog moal langsung we lamun ece teh mikah hayang. Enya hayang dijadikeun pamajikanana. Enya sami atuh abdi ce. Kan bae atuh kapan ari istri mah dulang tinande.
Lamun bogohan ke abdi mah mah nolak. Nya atuh nyai. Teu sarua lamun kitu mah. Anu ngarobrol teh lain si Ece jeung eta si Nyai Wungkul. Tapi urang lemur anu saejeuna oge sarua, malahan mah teu saeutik. Anu ngadon dararatang we ka imana palebe. Hayang wawuh jeung Mang Jahid Bon kitu di Prawira. Jeung deui teh saeutik anu daratang ka imana Mang Oman. Hayangnya kumaha cenah lalakonna salila nganjang di alam jin atau alam siluman. Sedengkeun ari di imana Juragan Direja kaayana teh keur pahibut dae tatuh teuing kunaon cenah. Juragan Direja teh dak dumadak gering ripuh. Malahan mah namprak we teu walakaya. Ngan bae aneh kabeung-kabeung mah sok gogorowokan menta tulung cenah tulungan. Ulah dibawa kitu. Puguh we atuh Ambu Jumasi maneh kaget. Nah kunaon cenah salakina teh moal kitu aya hubunganna jeung Mang Oman. Sasat jalma anu ditumbalkeun teh geus mulang di kalembur. Lamun kitu mah tumbal teh cenah geus gagal. Alah, kunaon atuh akang teh kudu kumaha ngubaranana. Da ceuk mantri mah akang teh sehat. Aduh, tulungan asih, tulungan akang. Halik, hingga ampun, hi, ulah dibawa, kuring mamasikan betah hirup. Halik, Akang. Istighbar ieu akang. Palang siang ieu teh gara-gara tumal geus gagal. Nya jigana mah gara-gara si Oman salamet. Aduh kayak kimat cilaka. Hinggi salaki aing teh dibawa ka negara jin. Ambu Jumasi teh mani rampang reumpeng atuh nembo salakina beuki ripuh. Melang salempang. Hinggi salakina teh dibawa ka alam jin da puguh kitu atuh. Tinang tu cenah bakal aya mamalana. Dasanyana tilila Gandireja teh kaayana teh beuki ripuh. Malahan mah jiga anu ngararasakeun ka nyeri anu pohara. Halo nyeri. Jumaya, masih tulungan akang. Akang kunaon akang teh leuh. Jaman nepikeun ka ngelel kitu. Tulung ieu. Darjan ka dieu. Ieu kunaon juragan ieu? Kunaon? Ambu Jumasi ngagarowan kabadegan. Kulantaran atuh ngarasa kaget. Teu percaya kana tetinggalianana. Lamun eta salakina teh katempo geus maot tina kaayaan anu kacida. Pikasieunana. Panona mani bunjelik, letana mani ngelel. Si Darjan badegana laju nyampeurkeun. Aya pikir sanaon ieu teh, Nen? Tingali kunaon Kang Dirja teh. Si Darjan laju mariksa kayaan Gandirja. Kepeng, alah, kunaon ieu teh, Nen? Geuningan Gandirja parantos ngantunkeun yeuh. Alah, jadi geus maotnya salaki kuring teh. Eleuh akang, hudang ya akang hudang. Ya abi ulah ninggalkeun abdi. Sing sabar, Nen. Alah, teu nyangkinya. Juragan teh bet ngantunkeun ngadadak. Muhun kamun kapan kamari mah jag-jag. Teu kunaon. Nya kapan bieu oge tas dipariksa ku mantri, cenah mah sehat teu kunaon. Palang siang ieu kajadian teh aya tumalina jeung salametna. Ambu Jumasi teh jadi kandeg nyaritana. Nah cenah bet arek kaceplosan ngabejakeun eta kajadian kulantaran aya tumalina jeung Mang Oman. Atuh si Darjan ge badegana teh maneh kaget panasaran. Nah kunaon kitu Den? Nembe teh nyaurkeun aya tumalina sareng naon? Muhun. Nu aya hubunganna sareng ngantunkeunna juragan. Ambu Jumasi sakedapan mah acan waka cecarita reuas manehna ge.
Meh-mehan we bieu teh kacaplosan kalapa biji jujungap. Tapi kulantaran percaya ka Badega nyaeta si Darjan minangka Badega Satyana. Laju atuh eta ambu masih teh nerusikeun cacaritana. Leuwih hade ge cenah balaka we ka Badegana. Malahan mah boga maksud hayang balitungan. Nah saha atuh cenah jalmana nu geus kumawani nulungan Mang Oman sagarupa. Anu nganepikeun kang ngajadikeun salakina kiwari ajal binasa. Jadi kieu ieu teh Darjan sanjana mah nya maotna salaki kuring teh aya hubungan jeung balikna Mang Oman anu cenah mah geus aya nu numbalkeun. Ngan omat maneh kudu je bisa ngajaga Rusia ulah arek diucah Aceh ka sasaha. Saanyana mah salaki kuring teh nya munyung ka siluman monyet ka bangsa jin ti nagara Kunyuk Maruta. Jajan kitu nya Nen. Alah, paingan atuh. Lamun kitu mah kumulang na eta si Oman ngajantenkeun muhun gandir jate ngantunkeun. Nya kitu pisan pasti malindes. Pasti kapan eta teh bakal aya balukarna jadi mamala keur salaki kuring. Tinang tuh Prabu Jumawana anu dipujana teh bakal benu ngala-ngala ka salaki kuring nepikeun ka ayeuna kapan jelas salaki kuring teh nepikeun ka ajal binasa pasti dibawa ka itu ka alam jin. Ngan bae ari keur kuring mah jadi penasaran nah saha atuh jalmana nu geus kemawani nulungan si Oman teh. Dalamun teu ditulungan mah teu mulang di kalembur. Tinang tuh salaki kuring teh bakal moal kieu jadina. Semuhun kitu leres pisan Den. Saupama si Oman daya nulungan mah semuhun janten tuma panginten mun gandir jate moal dicanak. Ku kitu nah lamun maneh bela satria ka gandir jeung ka kuring wayahna kudu pangmaleskeun pati males ka nyeri eta ka jalma anu geus nulungan si Oman. Pokona mah kudu ditatanyakeun nah saha atuh jalmana anu geus nulunganana. Mangga Den keun. Kudu simak ditang tos bakali tataroiskeun. Nah saha atuh nu parantos nulungan eta si Oman teh. Saupami parantos ka pendak mah tinang tos. Kudu simak ge bakal ditinak. Bakal dipodaran we. Utang pati kudu dibayar ku pati. Namun saena ayeuna mah tos we ulah ngemutan heula ka dinya. Ayeuna mah urang emutan heula ieu layon gandirja. Semuhun kapan kena di Pulau Sarawe sakumaha mistina. Ya bener, jika itu bejaan anu sejena jeung bejaan urang lembur. Lamun salaki kuring teh gandirja kitu geus ngantunkeun kudu sagancangan di Pulau Sara. Si Darjan kuda kitu atuh ngabejaan ka baturna. Beja ngeunaan juragan dirja anu maot ngadadak ibu salah lembur. Urang lembur jadi pada apal. Anak itu mah bener cenah teu jauh tina sangkaan. Kulantaran Mang Oman gagal itu malkeun. Eta juragan dirja teh anu jadi gantina. Narima kana sagabe perbuatanana dibawa ku eta bangsa jin. Basa meunang eta beja. Teu saeutik ti katu urang lembur teh anu ngarasa bunga. Uas nabongana. Geus kumawani numbalkeun batur salambur sagarupa. Geus kumawani ngalap kabeungaran ku cara anu teu wajar. Bongan sorangan eta mah. Urang lembur teh eueuh anu ngarasa simpati. Atuh kayaan di mana juragan diraja teh. Ukur badegana we wungkul. Anu nguruskeun mulasara layon. Ambu masih teh atuh beuki nyeri hati ku kayaan kitu mah. Jelas geuning batur salemburna ge ngarasa jika anu puas ku maotna eta juragan diraja. Bisa jadi cenah urang lembur ge geus pada apaleun lamun Mang Oman teh disebakeun ku salakina. Nah asa ku kabina-bina teuing urang dieu teh eueuh anu melaan. Nya urang teh mulasara layon teh ukur ku urang sorangan. Muhun Den, asa ku kabina-bina teuing.
kapan biasa nama tarurun. Nah iya mah nya jika nuhan teu paduli pisan. Kayak kieu mah urang dieu teh barantos terangeun lamun si Oman teh ditumalkeun ku Juragan Dirja. Nya jika nama gitu pokona mah kuring macan sudi rasaning ati lamun can bisa maleskan nyeri ka eta jalmana anu geus ngabalukarkeun salaki kuring nepikeun ka kieu. Nya maot tina kayaan bari jeung teu dihalargaan. Jika nama urang dieu mah bungah we nu aya ku maotna Juragan Dirja teh. Mugi awe enden sing sabarkeun. Ku jisim abdi tangtos bakal ditataroskeun bakal dipilarian. Nah saha atuh mangkelukna nu parantos nulungan eta si Oman. Pokona lamun kapandak bakal dipayahan we nen. Kitu kayaan di mana Juragan Dirja teh. Sabadang ngurabekeun layon, si Darjan teh laju nalundik. Nanyakeun ka urang lemur, nah saha atuh cenah anu geus nulungan Mang Oman? Nya meunang beja. Lamun geus nulungan Mang Oman teh taya lian ti Mang Jahid jeung Prawira. Parantos kauning ayeuna manden. Tetela. Jalma nu parantos nulungan si Oman teh nyaeta si Jahid jeung si Prawira. Nah urang mana eta jelema teh cenah Darjan jeung dukun ti mana? Aduh kanen urang mana nama. Nu jelas ayeuna teh masih keneh tumatap di bumina Palabe. Eta si Jahid jeung si Prawira teh. Walihan mah cenah sanes dukun tapi jalma biasa anu nuju ngalalana. Kumaha? Jadi eta si Jahid jeung si Prawira teh masih kena aya di ieu lemur. Cicing di imahna Palabe Darjan. Mun leres nen. Eta si Dirja sareng si Prawira teh aya di imahna Palabe. Alus lamun kitu mah teh kudu hese capek neneangan. Gancang geura jalankeun. Rarancang teh pokona mah kuring mah miharep eta dua urang jalma teh sagancangna dipaehan. Mun mangga nen mangga tangtos gampil. Eta si Jahid jeung si Prawira teh terang beres. Namung punten nen. Kangaranan maehan teh kapan sanes perkara enteng. Begitu na jisim abdi teh bade nyunkeun heula we. Buruhna anu sakintena satimpal gitu tah sareng pada malanana. Nya tenang ulah salampang ulah hariwang. Da ku kuring ge bakal diburuhan ku buruh anu kacida gedena. Nu penting mah kudu bisa ngabinasakeun eta si Jahid jeung si Prawira. Jeung deui bisi butuh batur mah ulah asa-asa baik ajakan anu sejena. Enggak manganen. Keun. Jisim abdi pasti bakal ngajakan anu sanesna. Keun we bade ngajakan si Ucup jeung si Injon. Nya jika itu geura ajakan pokona mah ulah nebikeun kagagal. Si Prawira jeung si Jahid teh kudu kojor. Si Darjan laju we atuh geura giru nepungan ka baturna nyaeta si Injon jeung si Ucup. Basa dicaritakeun lamun cenah kadatangan manehna teh rek ngajakan pikeun mayahan dua urang jalma. Nyata Prawira jeung Mang Jahid nu kiwari teh caricing di mana Palabe. Pikeun si Injon jeung si Ucup teh atuh maneh kaget. Nah boga pasualan naon cenah? Nah naon pasualanana Kang? Buat kudu maehan eta dua urang jalma? Ya bener. Nah akang boga pasualan naon jeung eta jalma nu ngaran si Prawira jeung si Jahid. Ari dewek mah teu boga pasualan euy. Anu boga pasualan mah nyaeta juragan istri nyaeta Enden Jumasi. Anu ngaraos nyanena nyeri hate. Kulantaran euy dengekeun ku sia. Pang Juragan Dirja nepikeun ka mau teh gara-gara eta jalma duduaan nulungan si Oman. Kapan si Oman teh sasat nu ditumalkeun ku eta Juragan Dirja. Tumal teh gagal. Ukituna dunungan urang teh pae balukar dina tumal nu gagal euy. Ah, jadi kitu kotan teh. Alah, kuring mah kakaranya oh ye. Lamun eta juragan teh tetela. Heueuh munjung jeung mujah meureun. Kan untung we nya. Urang mah teu ditumalkeun.
Ya benar untung we urang teh selamat sila gawe di dieu teh teu dijadikeun tutumal. Motong tarik teuing bisi kadengheun ku wujudkan istri. Pokona mah urang teh kudu mayahan eta dua urang jalma nu ngaran si Prawira jeung si Jahid anu kiwari caricing di mana palabe. Pokona mah lamun urang bisa mayahan eta dua urang jalma euy bakal menang buruh anu gede di juragan istri kumaha. Nah syariah daek maturan dawek euy. Nya kan tenan we atuh Kang. Dari rek di buruhan-buruhan kitu mah. Uing ge moal rek nolak. Nya hayu lah. Sapira oge mayahan dua urang jalma. Tapi keheula Kang. Nah dukun ti mana cenah eta si Prawira jeung si Jahid teh? Eta dua urang mangkaluk teh lain dukun. Tapi jalma biasa cenah euy. Anu kabeneran keur ngalarana nya bakal urang. Jadi ukur jalma biasanya. Ngan bae Kang. Pasti eta jalma teh boga pangabisa dina pergaiban maneh kitu ge. Nya moal satapa-tapa bisa nulungan si Oman atuh. Lamun teu boga pangabisa mah. Nu jelas urang ge kudu waspada jeung hati-hati. Bisi eta nu duaan teh boga ilmu gaib. Ku kituna urang kudu lanti pisan dina mayahanana. Ulah nepikeun ka ngatarakeun maneh. Ulah nemongkeun beungeut kumaha lamun der. Nya urang gagal mayahan. Engke maneh teh bakal males ka nyeri. Urang diteluh atau dikumaha ye? Benar pisan, urang teh kudu tarap di kumaha lamun urang teh kenepikeun ka kanyahoan atawa gagal, ngan urang teh bakal diteluh. Ku kituna urang kudu make teregos. Tah bener euy. Urang make teregos Kang. Nya bener oge euy. Ku kituna urang kudu abik naker. Ulah nebikeun ka kanyahoan sa urang. Geus, ayeuna mah urang nyusun raranjang euy. Dina mayahan teh ke urang ti beuting we. Kapan eta si Jahid jeung si Prawira teh caricing di mana sila bae. Urang pancing sina keluar. Kumaha mancingna Kang? Terus terang kuring mah teu kaharti ye. Kapan eta dua urang jalma teh euy ahli dina ilmu pergaiban. Urang jujurigan we. Keun dewek bakal pura-pura jadi curigna juragan dirja. Anu ngajung jurigan rek males mati males ka nyeri. Kumaha euy? Nah sia satuju kana raranjang dewek anu sakitu hadena euy. Nya Kang, hade tara rancang teh bener kitu urang pancing we sina kaluar. Nya leuwih hade ge kitu lah. Akang pura-pura jadi ririwana eta juragan dirja anu arek males mati males ka nyeri. Ku cara kitu pasti eta dua urang jalma teh bakal kapancing kaluar. Nya bener euy tak kitu. Pokona mangke penting urang ngajalan kendaraan si Prawira jeung si Jahid kudu bisa dikojoran ngan bae ayeuna mah waktuna beak euy. Euleuh mitra waktosna cenah kabujeng teh nyekapan sageula atutuna jajara carita Prawira Jawara wadalan basantren dugi ka dieu urang teraskeun dina seri anu salajengna manganhunkeun tina sadaya paratosanana puntenna tina sadaya kakiranganana nya. Mang undur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.